asa parantos lami urang ngantunkeun Ramadan teh gitu. Soalna benten pisan benten pisan pola hirup urang, pola ibadah urang antawis Ramadan sareng Syawal. Jadi asana teh tos lami gitu. Urang gaduh hanca tadarus gitu, bahkan nargetkeun hoyong hatam sasi eta pan ngaleungit gitu. Syawal mah. Mangga parantos sabaraha kali kakeureuy hanca tadarus urang sabadana lebaran. Gitu. Urang mah sok aku-akuan kembali kana fitrah hari kemenangan. Padahal cantang tuh teh maksudna teh anggap we lah urang di bulan Ramadan teh urang teh keur perang gitu ngalawan setan gitu. Mohon gitu. Nu namina perang aya kalana meunang, aya kalana eleh gitu. Aya kalana meunang meueusan, eleh meueusan. Nya gitu. Tangan rata-rata umat Islam ngakuna teh menuju hari kemenangan orang menang cenah gitu. Padahal upami ninggal kana kisah Nabi nya dina riwayat. Nabi teh dina dintenan Id, Nabi sapertos biasa sakumaha syariat ngalaksanakeun salat Id gitu Nabi. Sareng umat Islam zaman Nabi. Saparantosna salat Id tangtos silih hapunten sareng silih wilujengkeun Bu. Janten silih wilujengkeun dina hari Id eta bagian tina sunnah. Lian ti doa. Jadi wilujeng tah bahasa wilujeng eta teh bagian tina sunnah. Bade Idul Adha, bade Idul Fitri. Namina teh tahniah. Wilujeng boboron siang. Sambung we ku doa. Minal aidin wal faizin. Tah sabadana kitu Rasul nyauih gitu ka bumina. Teras barang tuang sapertoskeun biasa. Tas lajengkeun ibadah deui gitu. Teras enjingna dintenan kadua Syawal disambung ku saum genep dinten teh Syawal. Kitu Rasul mah. Jadi cek kasarna kieu Ibu, upami urang bade botram bade ngaliwat bade ngabaso teh antosan anggeuskeun genep dinten heula gitu. Hayang gitu cara Rasul mah gitu. Ari urang mah pan teu kitu. Dintenan kadua teh bujang-bujang yang mutan saum Syawal teh apa? Gitu. Sidik. Gitu. Pagodana nya gitu. Sabarang mangkok pan basona kurang lisan taun. Tiba-tiba urang ngaku menang cenah gitu. Minal aidin wal faidin. Begitu ngakuna mah tireng-rengan jalma anu bagja, jalma anu meraih kemenangan, anu kembali kana fitrah, kembali kana suci akuan urang teh. Walau alam nu salaresna. Sabab kadang-kadang manusia teh umat Islam khususna di Indonesia umumna sadayana diakui ataupun henteu sok terjebak kana sifat konsumtif dina lebaran teh. Ieu mah sawae bade anu nyarios, bade anu ngupingkeun, bade sadayana pokona hampir sadayana gitu. Gitu. Lebaran teh padahal dina sabagian syair gitu. Aya syair kieu. Laisal id liman labisal jadid walakinal idu liman ta'atuhu tazid. Lain lebaran, lain id pikeun jalma anu gigindingan ku baju weteu. Tapi id teh pikeun jalma anu kataatana teh tambah. Walaisal idu liman tajmalul libas wal markub. Lain lebaran teh id teh pikeun jalmi anu gigindingan ku baju weteu jeung kendaraan warariteh. Walakinal idu liman gufirat lahud dunub gitu. Nu namina id teh pikeun jalma anu dihapunten dosana. Pan ieu mah urang pisan sok terjebak kana eta tah. Karena konsumtif, sifat konsumtif. Sagala di aya-aya, sagala di weteuh-weteuh man gitu. Komo ditungtung Ramadan menjelang hari raya, tempat-tempat balanja teh pan bukana dugikeun ka wengi teh. Aya naon geuningan program diskon-diskon gitu. Supaya jalma teh aringkah ti masjid, cenah tong di masjid wae mending ulin balanja ka dieu gitu. Anu kuduna urang teh sibuk Lailatul Qadar, ieu kalah ka sibuk balanja. Dek nyaingan Lailatul Qadar cenah eta teh. Tah kitu urang teh. Terus tiba-tiba di hari raya urang
minal aidin wal faidin, urang kembali kana suci. Akuan urang mah kitu. Nya mudah-mudahan akuan ieu teh janten doa we kitu. Yen leres-leres urang sadina ditampi tobat urang dihapunten dosa-dosa urang sadayana. Amin ya rabbal alamin. Jadi emut kana perang Badar, sabada perang Badar, Nabi ngadawuhkeun pan kieu sabadana perang Badar teh. Rajana min jihadil asghar ila jihadil akbar. Urang balik deui tina jihad leutik kana jihad anu gede. Naon jihad leutik teh? Perang Badar nu sakitu ageungna disebatkeunana perang anu alit. Menuju kana perang anu badag. Naon perang anu badag? Jihadun nafsi, ngajaga hawa nafsu. Ari ngajaga hawa nafsu henteu dina bulan Ramadan unggul. Sadayana. Nu matak puasa Ramadan mah kamari puasa alit. Sabab urang teh ngajaga naon? Ngajaga puasa tina pangbatalan unggul nu terbatas teh. Tapi puasa anu ageung mah puasa anu henteu dibatas ku Ramadan. Tah sabada leungit Ramadan kamari ayeuna urang asup deui kana peperangan anu langkung ageung deui, puasa nu langkung ageung deui. Puasa tina nafsu, ngagoda naon godaan hawa nafsu, godaan setan teh.